Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langkung ti payun hayu urang panjatkeun puji sinarang syukur ka Gusti Allah nu Maha Gopur. Nu parantos mangparing mangrebu-rebu nikmat, anu mana nikmat eta teu tiasa kaetang ku urang sadayana. Shalawat sinareng salam mugia saterasna dicurah limpahkeun ka junjungan urang sadayana nyaeta kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dahilap ka keluargina, ka para sahabatna, ka para tabi'in-tabi'itna, tur mudah-mudahan dugi ka urang sadayana salahu umatna. Amin ya Allah. Alamin. Ibu guru nu kusim kuring dipihormat, sareng rencangan anu dipika cinta. Dina dangeut ayeuna sim abdi bade nyampaikeun diantara anu judulna kamardikaan. Abdi bade ngadugikeun. Abdi bade ngadugikeun. Dina dangeut ayeuna, abdi bade ngadugikeun. Dina dangeut ayeuna, abdi bade ngadugikeun diantara anu judulna kamardikaan. Hadirin sadayana, dina poe ieu urang sadayana mieling hut kamardikaan Republik Indonesia. Di mana dina poe ieu teh mangrupakeun ke-78 tahun bangsa Indonesia parantos merdeka. Merdekana bangsa Indonesia dina poe ieu tangtu terlepas dina perjuangan pahlawan anu mibanda cita-cita mulia. Hayang ngaberdekakeun bangsa Indonesia sangan leungitna penjajah anu nyebabkeun liung-lingkup urang terbatas. Semangatna para pahlawan merjuangkeun kamardikaan bangsa Indonesia eta nu pantas ku urang sadayana dijadikeun contoh tur enteung pikeun urang leuwih sumanget dina ngalakonan sagala hal anu mibanda efek positif pikeun bangsa urang sadayana nyaeta bangsa Indonesia. Urang sadaya salaku masyarakat Indonesia kudu boga rasa cinta anu luar biasa pikeun bangsa Indonesia. Buktikeun salah sahiji cinta urang ka bangsa Indonesia nyaeta diajar dengan sungguh-sungguh. Makna tina kamardikaan diajar soson-soson. Diajar soson-soson. Makna tina kamardikaan oge urang sadaya salaku masyarakat Indonesia, para pelajar Indonesia kedah terus berusaha sareng pantang menyerah. Kedah terus usaha. Kudu terus usaha sareng pantang menyerah. Kusabab para pahlawan kemerdekaan usikap pantang menyerahna bisa ngamerdekakeun bangsa Indonesia tina penjajah. Kukituna hayu urang sadayana jaga bangsa Indonesia, tur hayu urang sadaya tingkatkeun rasa cinta pikeun bangsa Indonesia. Sangkan cita-cita bangsa Indonesia jadi bangsa anu maju sanes ukur lamunan tapi kenyataan. Hadirin sadayana, rupina sakitu wae anu tiasa kusim kuring dipihatur. Hapunten bilih mah aya kalepatan dina diri sim kuring, margi kasayan mah milik Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Kasih ya, Pak. Ulang lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lujur anjing sadayana. Anjing. Ibu guru nu dipihormat sareng sadaya rerencangan siswa kelas 11 47 nu dicinta. Langkung ti payun mangga urang sanggakeun puji sareng syukur ka Allah Subhanahu wa taala. Nu parantos nu paringaltos ka urang sadayana dugi ka tiasa patepang rarai dina ieu acara. Alhamdulillah urang tiasa kempel di ieu tempat dina kaayaan sehat walafiat. Para wargi anu kusim kuring dipihormat dina ieu waktos abdi bade ngadugikeun kumaha pentingna hirup sehat kanggo urang sadaya kedah atawa wajib ngajaga lingkungan sareng awak sorangan. Sangkan dijauhkeun tina sagala panyakit. Kumargi kitu urang kedah laksanakeun hirup sadinten ku acara anu sehat sadinten ku cara anu sehat bersihan awak atawa ibak bersihan kuku nyikat waos anu rutin eta contoh hirup anu sehat. Contoh sanesna micen tuntah kana tempatna ngiru ulah di mana wae batuk atau bersin kudu tutupan bahan sakitu wae nu tiasa rapi hatur nuhun
Ngaturkeun kekurangan mohon dihapunten, sagala kasampurnaan milik Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mugia Eris tiasa buang sampah sembarangan. Jaga kebersihan. Ya. Nih, Eris. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin anu kuring hormat serta acarna hayu urang panjatkeun puji sareng syukur ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Anu atos maparingkeun rahmatna ka urang sadayana dugi ka tiasa kumpul di tempat ieu. Teu hilap shalawat serta salam urang curahkeun ka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kulawargana, sahabatna, sareng umatna nepi ka akhir zaman. Hadirin anu dipika hormat sim kuring, ibu guru anu dipika hormat, sareng rerencangan sim kuring anu dipika cinta. Dinten ieu alhamdulillah urang tiasa kempel sareng patepang rarai dina urutan meriahkeun hari kemerdekaan Indonesia. Urang priyogi kawingan yang di zaman baheula seueur pisan pengorbanan para pejuang. Wah ibu guru, sareng hadirin hormateun sim kuring, wilujeng enjing tina ragam mieling 17 Agustus 2023. Wilujeng enjing. Tetap antun salawat dan salam mugia dicurah limpahkeun ka junjungan urang sadayana nyaeta habibana wa nabiyana wa rasulana Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Kakakon kakulawardina sahabatna tabiatan kudugi ka urang sadayana salaku umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah, dina dinten ieu urang sadayana mieling HUT kemerdekaan Republik Indonesia, di mana dinten ieu mangrupakeun 78 tahun Indonesia merdeka. Urang salaku masyarakat Indonesia kudu boga rasa cinta anu luar biasa. Pikeun bangsa Indonesia salah sahijina bukti cinta urang sadayana ka bangsa Indonesia nyaeta urang kudu bisa mere kontribusi anu terbaik anu aya di diri urang pikeun Indonesia. Kituna hayu urang sadayana jaga bangsa Indonesia, tur hayu urang sadayana tingkatkeun rasa cinta pikeun bangsa Indonesia. Sangkan cita-cita bangsa anu maju sanes saukur lamunan tapi kanyataan. Hadirin rahimakumullah, rupina sakitu anu tiasa kusim kuring didugikeun, hambuzeun pilih aya kalepatan ucap sareng parpola. Atur nuhun kana tina sadaya perhatosanana. Wallahu wa muwaffiq ila waqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayeuna urang bisa nyebut hamdalah dina kabeh kaayaan urang, insyaallah Allah mah bakal mere nikmat-nikmat anu leuwih. Sakitu anu tiasa kusim kuring didugikeun mugia aya manfaat ka urang sadayana. Bilih dina salebetting sasanggan kirang basana maul caritana kesungguh ente seureuhna hapunten manawi sanes akhirna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mugi tetep dilimpahkeun ka junjungan urang sadayana Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. terhilap ka kulawargina kasih para sahabatna oge ka urang sareng umatna anu insyaallah taat ka ajaran Allah. Amin. Hadirin sadayana anu kusim kuring dipikaharmat. Bapak Ibu guru sareng kepala sekolah. Abdi nyuhunkeun waktosna kanggo abdi ngawiatkeun Sareng tiasa ngajantenkeun urang langsung bagja. Sabenerna hal anu ngajadikeun urang ngarasa kurang nyaeta kusabab urang mabandingkeun eta sareng kahirupan batur sareng ngarasa yen aranjeunna langsung bagja tibatan urang. Saleresna urang teu terang kumaha kasusna angkanapi kesedihan atau anu aranjeunna alami sareng urang teu terang anu ku anjeunna dirandapan alami sareng urang teu terang khususna ku ayana media sosial dina waktu ayeuna nyieun manusia mendeung ngarasa sirik kajami sejen serta bisa ngabalukakeun
sarta sarta bisa ngabalulakeun sikap negatif dina diri urang. Sakitu biantara anu kusim kuring hidupkeun mudah-mudahan biasa nyandak hikmah sareng ngajarkeun hidup urang langkung manfaat. Amin. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.